rupa-rupa cara sang kuning nyebar luaskeun ka masyarakat bari dicekok ku harta kekayaan da puguh nu kawasana Prabu Dastarata. Doh leres Memang parantos seueur masana jalma-jalma anu kacekok ku harta kekayaan yen satuju lamun Jakapitana jadi Raja Astina. Iya hingga ku kituna sadayana nyen reka perdaya supaya Pandawa ngemasing pati tu makaning perlaya nya aya kasempetan dina jero kasempitan dina aya acara persembahan ka Batara Surya. leres Sok kumpul di hiji tega anu disebat balai Tega Kurusetra leres nyarieun kemah pikeun ngayakeun persembahan anu mencit domba mencit sapi jeung sajabana. leres persembahan ka Dewa Siwa Nyaeta ngadamel kemah-kemah rupa-rupa adat jeung kebiasaan di masing-masing negara. Aya oge anu ngadamel bale anu bahanna tina awi. Ari Pandawa ditempatkeun di bale anu pangkidulna caket leuweung. Wah sakitu reka perdaya sang kuning. Balai Pandawa teh diduruk tengah wengi atuh Pandawa kabejakeun maot kali ibuna. Padahal anu maot anu tararutung teh aya layon jalmi genepan anu disangka ku sadayana oge eta teh Pandawa kali ibuna. leres Padahal Pandawa mah ditulungan kulanak bodas. iya hingga Nyaeta di tengah-tengah balai tenggaliang nya dituturkeun ku Pandawa kali ibuna. leres Nya keluar teh ti leuweung Pringgandani. iya hingga Nyebar kemana-mana yen putra Pandu Pandawa kali ibuna teh parantos masing pati tu makaning perlayak kaduruk di balai sigala-gala. leres Memang sadayana sami prihatin sakur anu simpati. tenang Malahan ahli politik mah geus apal deui yen ieu teh yakin politik da urang-urang Kurawa. leres eta ulah Ku kituna nagara Astina nuju ngungun ngangluh sadayana nuju prihatin. iya hingga Kalengitan calon raja komo anu simpatika Pandu Dewan Nata lan ukur dina hate teu kedah sok ingis ku sirempan ku kayaan. dah iya hingga Kitu kayaan politik di negara Astina. leres Pandawa mah salamet ayeuna aya di perbatasan Pringgandani ya tadi hiji leuweung Pringgandani ibuna kalih putrana anu disebat Pandawa ngababakan di hiji tempat. dah iya hingga Anu kalersan Semar Badranaya Asta jingga dawala tikawit apruk-aprukan milarian dugi ka kapernakna. tenang Wah sakitu di hiji babakan ibuna nyaeta Dewi Kunti Nalibrata sok mangyangukeun. dah Bari jeung saya aya anu di pasak dengan ukur bogol cau jeung sajabana. saya aya di leuweung paketan mun Aya oge tina iwung sina ibu aya jeung sakur aya anu aya di leuweung ieu sakur anu bisa didahar mah dipasak ku ibuna. leres Kalersan Bima anu sok mangalakeun suluhna milarian pangpung anu garari. dah leres Halu mampah Raden Bima atau Raden Walakodara hingga ya tapuk-apukan milarian suluh anu garing dah eta di hiji tempat. leres Wot wah wot eta di sauran tuh tadi dia wot ya
abdi menak suung lumayan dah sung naon teh sung bulan sung tanu suung sangga lumayan hijikeun jeung nangka suung sangga daraos nu kieu senes ih puguh we aduh nanging ai didudut suungna ngocea lain sung teh teh bobogan sidawaleuk di ruang Gujarami sarena telah yang ulang prihatin hirup euy atuh aya wartosna urang si orang jahatnya politik wah ulah hancur karena politik dan mata orang-orang politik kudu beragama teh kieu ya tak kitu bisi tega yang sarakeun batur bisi jadi jalma tega lain naon nu mata ulah lelengkahan dina bangke teh kitu tah neangan kasenangan di saluhureun penderitaan jelema lian dosa teh lain naon manehna hayang kapake teh ngadedetkeun batur heueuh bener tapi paren kene kitu genteng-genteng ulah potong ulah urang mah ulang keur ngalah suluh ayeuna teh nya teu berperyogi ibut sae lah peryogi lahir cai sauran Juragan Ageng Saparung ke ujung jaya Rumahnya turang berjuang Wanita korban jiwa naon dari akang ulah tere tita tadi sugan teh suung euy etaeun daun sukun da beda suung atuh Sugan suung ngatun tanggal jago paling mana suluhna geus kari ngabeungkeut sae geus menang meungkeut kari mawa sing sabar sing tawakal anom ya eta we tadi dia orang kedah beuki ka hartos yen hirup di dunia teh kitu romantika kahirupan teh Kang keur naon ti ditu ngabejaan yen hirup kudu sobar bangna hirup kudu sobar teh nyata kieu bisi menang balangsa maka jeung hareupan rupa-rupa kapeuri hese capek susah payah pait getir lara jeung balangsa aya mudun jeung nanya didoakeun ku abdi agan tina perjuangan ieu kapayuna mudah-mudahan tuh tingali naon baligoh pangeran naon baligoh pangeran dari akang baligoh pangeran makarya heula anom gawe heula karya kumaha gunung tutuwuhan cai walungan sasatoan laut panon poe angin eta baligoh anjeunna nepi ka mangpaat ka manusia nepi ka manusia janji moal aya deui nu disemah angin anjeunna walah eta aloh makarya heula anom tinggal itu nya gawe heula nu mawi di darasan dieu eta teh hiji cermin kangge urang sadayana pienteungeun urang sadayana yen kudu gawe heula terus yen kahadean terus gerak emang urang ngadongeng sakedap ya
Anom ya teu boleh ngaharewosan mang ya yen hirup di dunia teh kitu setiap jelema menang kapeurih bakal pinuh ku peurah berat ku anom telak-telak masing tilik tong ditolak mun can taluk benda kita yang buka perut udah naik beri ayo ujug-ujug genah maka itu na dipek-prek anom komo bari jeung dina hate agamaan kosong agamana ku jalan perih kieu teh eta teh cing mucenghulkeun atawa ngabijilkeun agama dina mana hitung-hitung batu loncatan seolah-olah eta teh dibelah dada dioperasi ku rupa-rupa ka nyeri jeung ka perih sumohon sobar tawakal eta modalna yakin bakal ngangkat harkat derajat ka anom ya nuhun dawala lan nuhun sawangsuna kewe di mana parantos jeneng ya ulah hilap ulah hilap ka abdi anu nuturkeun sapopoe sapopoe ya da abdi oge teu pandang buruh ieu teh kikieuan teh anom teu pamrih naon fungsina pawongan atuh ari kudu menta buruh mah urang sasaranganna peurih heula jeung abdi ya itu cak abdi ge sami-sami berjuang